Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asma-Na Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna bagian anu terakhir nyarioskeun gelarna Gusti Allah anu ka-88 nyaeta As-Sabur. Alhamdulillah, pembahasan sifat-sifat Gusti Allah anu kahiji dugi ka-88 parantos mangga akan tu ningali nya kana video sateuacan anu ieu. Ayeuna nu ka-88 gelarna Gusti Allah As-Sabur, hartosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha sabar. Maha sabar Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah terusuh mere hukuman kanu janten makhlukna. Sabar Allah Subhanahu wa taala ngabandungan anu janten makhlukna anu berbuat dosa di alam dunia, termasuk urang sadayana anu sering ngalaksanakeun pamaksiatan anggota badan orang, maksiat sampean, maksiat panangan, maksiat ucapan, maksiat cepil, maksiat soca, sering urang sadayana ngalanggar kana larangan Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana dosa orang sadayana sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maha sabar Allah Subhanahu wa taala dina sagala rupina, terutama Allah Subhanahu wa taala maha sabar ngabandungan umat-umat ti umat Kanjeng Nabi Muhammad. Aya benten sareng umat-umat sateuacan Kanjeng Nabi Muhammad lamun ngalaksanakeun dosa kadang ku Allah Subhanahu wa taala langsung diturunkeun siksa. Mangga awe tinggal kisah-kisah kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, terus kaum Nabi Saleh, terus kaum Raja Namrud jeung Raja Namrudna, terus Fir'aun jeung nu sanes-sanesna nya seueur kisah-kisah nu langsung ku Gusti Allah diturunkeun siksa. Tapi aya benten ka umat Kangjeng Nabi Muhammad maha sabar Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat Kangjeng Nabi Muhammad ngalaksanakeun dosa ditangguhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pesan ke Kanjeng Nabi Muhammad, ayatna jelas dina surat Al-Fatir At-Tariq, dina surat At-Tariq ayat anu terakhir, pamahilil kafirin amhilhum ruwaida. Nabi-nabi ti payun mah kadang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh ku ayeuna geus teu sabar ngabandungan kalakuan anu janten kaum-kaumna, nyuhunkeun ka Gusti Allah supados dilungsurkeun siksa. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad, anjeun ulah getas harupateun, ulah rusuh, ulah menta ganjang-ganjang nurunkeun siksa ke kaum-kaum anjeun anu berbuat dosa. Tangguhkeun nah gitu. Sabar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan eta namanya dan insyaallah ngebahas kana
ngahancak kana tafsir pame dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam duka video anu kasabarahannya. Mudah-mudahan sing dikersakeun ku Gusti Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesabaran Gusti Allah terbatas, daya batasan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Kesabaranana sabar Gusti Allah dina nguruskeun sakabeh makhluk. Alam kabeh diurus ku Gusti Allah, makhluk kabeh diurus ku Gusti Allah. Unggal detik Gusti Allah nyiptakeun makhluk terus diurus ku Gusti Allah. Sabar Gusti Allah nguruskeun sakabeh makhluk. Sabar Gusti Allah ngurus sakabeh perkara, sakabeh makhluk anu aya di alam dunya termasuk urang sadayana. Diurus terus ku Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala hak. Menang kanggo Allah Subhanahu wa taala. Setiap jalma anu berbuat dosa tiasa bae langsung diturunkeun siksa supados naon, supados kapok. Tapi Allah Subhanahu wa taala da sifatna maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Rahman Rahim ulas asih Gusti Allah kanu janten makhluk. Sifat asaburna Gusti Allah berkaitan sareng sifat-sifat anu sanesna. Ana sifat Rahmana Gusti Allah maparin nikmat terus menerus Gusti Allah kanu janten makhlukna. Ar-Rahimna Gusti Allah mikanya Gusti Allah kanu janten makhlukna. Sabar Gusti Allah ngarep naon kitu punya ahna Gusti Allah henteu langsung nurunkeun siksa teh. Naon supados naon urang supados taubat ka Gusti Allah, supados bersih, supados suci urang sadayana. Taubat ka Gusti Allah, resep Gusti Allah lamun hamba anu taubat ka mantanna nu seueur menta pangampura ka mantanna. Da Gusti Allah sifatna dat anu maha ngahampura. Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rauf. Sifat-sifat anu mulia Allah Subhanahu wa taala. Maha pemaaf Gusti Allah, maha penyayang Gusti Allah kanu janten makhlukna. Maha ngampura Gusti Allah kanu janten hambaan anu daek bertobat. Ta urang dipasihan waktu ku Gusti Allah, dipasihan waktu masih kena diizinan hirup ku Gusti Allah di alam dunia. Supados naon kunyaahna Gusti Allah supaya orang tiasa taubat, tiasa memperbaiki naon-naon anu teu acan sampurna ibadah urang, salat urang teu acan sampurna, patekadan urang teu acan sampurna, Islam urang teu acan sampurna, iman urang teu acan sampurna. Masih keneh aya waktu urang penting milari ilmu kedah teras tolabul ilmi, nambah pengetahuan dina bab agama. Supados naon urang sadayana, supados tiasa nyucikeun diri, tiasa lurus urang sadayana dalam menjalani ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk sabar orang seueur ngalaksanakeun dosa panon wah tiasa bae ku Gusti Allah, dicabut nikmat panon asalna tiasa ningali, tiasa bae ku Gusti Allah, gampil ka Gusti Allah nyabut nikmat anu aya dina soca. Nauzubillah ya, urang sadayana sing dijaga diraksa ku Gusti Allah, sing mampu urang sadayana ngalaksanakeun
kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah sareng sing mampu nebihan kana naon-naon anu dirarang ku Gusti Allah, sing mampu ngalaksanakeun anu diparentahkeun ku Rasulullah sareng sing mampu nebihan kana naon-naon anu dirarang ku Rasulullah jeung urang sadayana sing mampu sing tiasa ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha sabar Allah subhanahu wa ta'ala nahan diri. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mere hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ka urang anu sering berbuat dosa. Itu langsung mere hukuman Gusti Allah ka jalma-jalma berbuat durhaka di muka bumi, ditangguhkeun ku Gusti Allah ku Rahman Rahim na Gusti Allah supados naon, supados tobat orang, supados tobat kunyaah na Gusti Allah lain hayang Gusti Allah mah tapi kunyaah dari Gusti Allah mah dat anu maha beunghar teu butuh ku makhluk, teu butuh ku nu ibadah. Gusti Allah maha beunghar sakabeh makhluk, sakabeh jalma, jin, manusia, ibadah kabeh moal ngurangan kana kabeungharan Gusti Allah dan wa ibadah janji Gusti Allah hiji dibales 10. Manusia kabeh ibadah ka Gusti Allah terus diganjar moal ngurangan kana kabeungharan Gusti Allah. Manusia kabeh anu aya di alam dunia duraka kabeh, kafir kabeh, bahkan moal ngurangan kana kabeungharan Gusti Allah, moal ngurangan kana keagungan Gusti Allah, moal ngurangan kana kamuliaan Gusti Allah. Gusti Allah dat anu maha agung, anu maha mulia, anu maha sampurna. Urang anu butuh ka Gusti Allah. Penting kang urang sadayana kudu sabar, urang sadayana kudu teguh dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kudu sabar, kudu teguh urang sadayana dina menghadapi segala rupa masalah anu terjadi ka urang sadayana, dina mangrupakeun segala rupa dina bab ibadahna urang sadayana kudu sabar ngalaksanakeun naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah. Yang urang kudu sabar nahan hawa nafsu ulah nepi ka ngalaksanakeun kana pamaksiatan belajar dikurangan mun bisa mah dilengitkeun ulah nepi ka anggota badan urang teh dilampahkeun kana pamaksiatan, ulah ngalaksanakeun kana perkara-perkara anu matak ngajantenkeun dosa. Urang kudu sabar, kudu nahan diri tina hawa nafsu kadang bertolak belakangnya sareng anu dikudukeun kana ibadah sik nafsu begitulah mangawe tamah kantun ngarenung ngoreksi diri introspeksi diri. Jelas orang sana penting kudu sabar, kudu teguh dina menghadapi segala rupa masalah dari rupi alam dunia mulai anu senang bohong lamun aya jalma menyebutkan senang di rupi alam dunia mulai tempat sesenangan, tempat kariweuh, tempat ibadah dan tempat senang-senang. Terus orang sadayana kudu sabar, kudu konsisten orang sadayana dalam menjalankan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu konsisten melaksanakan ibadah anu wajib salat nu 5 waktu, terus ditamahan ku qobla sareng ba'diyahna, terus salat sunat anu sanesna
tahajudna, sholat hajatna, sholat duhana, sholat awabina, sholat witirna, jeung nu sanes-sanesna nya urang kudu konsisten, kudu belajar nambih kana ibadah urang. Sekarang ibadah anu sanesna urang sadayana penting konsisten. Terus urang kudu sabar nunggu ijabah. Seueurnya nu dipikahoyong ku urang dina bab ilmu anu teu acan tercapai, kudu sabar urang terus belajar terus belajar. Ada kewajiban belajar mah minal mahdi ilal lahdi dikawit di ais, dikawit kubra ke alam dunia nepi ka asup ka liang lahat maut disebutna. Teu aya batasan waktu kangge ngalaksanakeun thalabul ilmi. Penting urang sadayana dibarengan ku menta ka Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah bimbingan ti Allah Subhanahu wa taala supados urang tiasa memahami kana naon-naon anu sakuduna dipahami tina masalah bab ilmu. Terus dina masalah bab rezeki urang sadayana kewajiban urang sadayana ikhtiar kasab, kudu sabar urang dina menjalanina, dina menjalani kasab, dina menjalani ikhtiar mencari sesuap nasi. Kewajiban urang sadayana kudu sabar. Terus dina kahoyong anu teu acan tercapai, terus menta ka Allah Subhanahu wa taala ngadoat terus menerus, ikhtiar terus menerus, kudu sabar urang sadayana. Lamun teu acan tercapai naon-naon anu dicita-cita ku urang sadayana, naon bae eta nu penting urang sadayana nu jelas kudu sabar dina menunggu ijabah, menunggu qabul, menunggu ditakdirkeun ngagaduhan ngapimilik naon-naon anu dipikahoyong ku urang sadayana. Kudu sabar da Gusti Allah oge dat anu maha kuasa, dat anu maha pencipta. Sabar ngebandungan makhluk-makhlukna anu berbuat dosa, apalagi urangnya salaku makhluk anu teu daya teu upaya. Otak penting pisan urang mah kudu sabar dan urang maoskeun urang mah teu daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkeun sakitu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.